berarti teu dipotong. Oh, pihir sih potong gitu. Polisi mah di urang lain titah ngaberesan negara secara Islam, di urang mah ngamankeun, bahasana ge ngamankeun. Jadi nu penting aman di kumaha teh di kumanya nama asal aman bae negara. Sebab dina mah ti ditu ge ngamankeun. Sakadar ngamankeun maling. Penting ulah kanyawan aman. Beres, polisi ngamankeun doang nya mah. Aya orkes joget penting aman. Lain-lainnya nama lain diperintah ti dakwah ngamankeun. Ngamankeun, mabok penting ulah kajauhan ku sasaha aman. Komo lamun nyana dibere aman sentausa. Saya jadi di negara urang teh ya polisi eta teh penjaga negara dalam negeri. Sakadar ngamankeun ulah aya huru-hara motif agama jangan ngamankeun doang matak ieu urang kuari serba salah sebab aya pengamannya neuk kumaha ge teu bisa kebak lantaran nyana sakadar ngamankeun negara ulah milu ka dieu ulah milu ka ditu sebab negara urang negara demokrasi geus kulantaran ngamankeun masjid besiayan ngerang amankeun gereja ge amankeun kelenteng amankeun vihara amankeun rangda amankeun nu penting aman. Ini bahaya nih jahil nih kamu amankan saya amankan udah di rumah saya aja ya aman udah yang penting aman eta negara urang geus kitu. Kita bisa diandalkan yang berjuang tuh bisa sakadar ngamankeun gitu di negara orang sarua abri ge mantap nu ngendalikeunana lamun nu ngendalikeunana atuh nasionalis ngilu nu ngendalikeunana di urang teh kitu komunis ngilu nu ngendalikeunana kapitalis ngilu nu ngendalikeunana muslim bakal ngilu sebab di henteu-henteu ge muslim mah aya kecenderungan bae ke agama lamun nu kuat selama ieu urang boga presiden teh ya kieu-kieu bae jadi napas agama na teh ka dieu ka ditu ketika Islam ngilu ka Islam ketika itu naon ngaranna Kristen milu ka Kristen itu jelas larangan-larangan sebab kabeh kudu diais sanggup los teh sanggup ulah ieu kudu jago jadi presiden di Indonesia mah jago zahir jago batin eta hesena sebab nagarana lain negara Al-Qur'anul Karim mangga bae betah atuh terus ke negara urang ieu teu betah atuh terserah urang dik dikumahakeun ieu negara mangga teh kumaha lamun imahna ngahiji wa tasilatun hirzun ma'idlakihi wa hafizin walau naik lamun imang ngahiji perumahan ngarempel sama imah sabilik kuduaan imah RSS rumah sangat sempit ai imana anu kelas miliar batun teh di dieu beta kedato imah teh atuh geus ngahiji-hiji terus ka ditu Gading terus ke Kelapa Gading wah eta batu hiji-hiji tah nu meulina ge atuh nu baroga duit teh bae meulina ge teh hiji dua tilu nya meulina ge lah jang jualeun deui sarua bae hari kitu mah iman urang hiji
sempit. Atau lembur di lembur urang hiji ngan kuari mah lembur teh sanajan imah ngahiji kostum misah. Jadi urang teh kuari geus berubah 180 derajat. Kamari ieu keur kula masih leutik keneh aya jelema nurunkeun kenteng salembur. Naikkeun kenteng salembur. Imah bisa dipindahkeun digotong salembur ngagotong imah. Di imah lagi mah kayu ieu. Bo inget bae imah dak dipindahkeun jauh bangsa 10 meter digarotong ku masyarakat. Hiji, 2, 3, brek hiji, 2, 3, brek hiji pindahkeun. Kapindahkeun imah. Eta teh kunaon eta ku bersatuna. Hi sumur hiji ku gawehan. Warung ge salembur teh paling hiji paling 2. Warung salembur hiji paling 2. Eta teh kos kari itu sarapuk, jelema teh sarapuk, masyaallah nikmat sarapuk. Urang dieu ngaranna Cilongok Ciwaru, urang kidul Gardu, tu jalan jauh kan ti dieu ka ditu. Di ditu aya anu endeu kabangun imah naikkeun kenteng, masyaallah lillahi taala, Allahu akbar. Kadari teu milu, nurunkeun kenteng sarua bae, masang reng geus teu kudu make hese-hese. Asal diberi ukuran anak bayan bantak nyaho baheula ka ukuran eta gereng lantaran pernah nyaksian tinggal nyieun bae eta make awit eta ukuran sakieu asal dikitukeun tret tadinya prok kitu nyaho baheula keleutik sok neuleukeun mah jaheuh masyaallah eta kebersamaan imah jarau silih jaga tapi kuari imah nempel saling curiga. Imah nempel saling curiga, imah deket saling curiga, boro-boro jeung dengdengan kakak adik saling curiga, boro-boro kakak adik salaki jeung pamajikan silih curiga goblok teu coba. Coba pamajikan ada teu beunang nyimpen duit salah sok leungit bae paling salakina deui sarua mun nyimpen duit teu menang sambarangan leungit bae horeg pamajikanana akibat tina silih paling otomatis silih curiga geus teu nyaman tah hirup pos kitu tah teu nyaman tah hirup kudu ge urang aya saimah mah atuh bebeja kak dari kula jogot duit sabaraha duit tah aya 1000 2000 balanja oh masalah isuk nyokot deui 1000 2000 masalah giliran bae nyokot da 500.000 teu bebeja kakak leungit duit sabaraha 500.000 ih gaho kayak sabulan leungit deui bebeja di 1 juta jaga kakak leungit ih gaho meunang be 4 bulan meuli emas cek salaki lain sia meuli emas ieu tuh milik a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa illa fala wa illa wa illam yakun biha qawiyyun yaqza fala hirs wa muttasilun hirzun wa muttasilatun lan utawi umah kang narima petepung iku hirzun simpenan ma'illatihi sumertana den gemboke bab wa hafizin lan sumertane kang ngaraksa walau naimun walau huwa naimun sanajan
lan iku kang turu sanajan anaya hafiz iku na iman menang na imun menang nyarah waya na imun dan na iman lah makna nama jaen teh molor-molor gane bisaan ki musole pangagejlok-gejlok urang ieu macana ieu ya biasana macana walau na iman sebab dina alfiahna jelas wa ma fatihi lan sumertane den buka nebab wa naumi lan turu nehafiz gairu hirzin iku oranana raraksaan lailan ing dalem bengi wa kata nahar lan hale kaya ikilah naharon ing dalem awan fil asahi ing dalam mungguh kaul asah wa kadza yaqzun aghfalahu sarikun bil asah wa kadzalan iku kaya ikilah iki goiru yazid utawi kang tangi kang ngalalikeun hu ing yakzon sofosariqun wong kang nyolong bil asahi ing dalem mungguh kaul asah ing dalem mungguh kaul asah kamari janji rek nulis doa yaumi arfata taye doa jadi doa lain bae jang nu wukuf di arpa urang ge nu wukuf di majlis wukuf di imah di musola di masjid tergantung tapi aya nu diana bentang kalambon malah wallahu alam dai baca doa ieu supaya cek dina tambihul muqtarid mah urang teh kabawa doa ieu ku ulama dibaraca unggal poe arpah di arpah aya Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas nyana wukuf ugal tahun di dinya ngadoana ieu ieu lamun nyana ngadoa ieu urang ngadoa nyambung tah atawa nu ngadengekeun teu ngadoa nyambung sanajan bari nundutan nyambung ieu doa di hadiran ku seluruh malaikat poe ieu fokus 7 lapis langit memperhatikan kajelema nu keur wukuf di padang arpah termasuk anu ngadoa ieu jadi ku malaikat rada dilirik tinggal hayang naon jenis jajak malaikat ngadoa tah ieu doa ya jadi kayak dibaca ke terakhir ngaji
urang baca doa ieu terakhir sanggeusna urang maca sholawat maca ku yang gara-garana kitab terus maca Quran kangge karak terakhir ya doana ke dibaca anu kula nu maca nama ente mangaminan we mun maca kabehan recok kira-kira baca dah kula ke diwa karak baca basi-basi Iya wa doana mimiti la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yubidu wa ala kulli syai'in qadir 100 mal kebal terus dibaca doa-doa terus ya subhanalladzi bis samai arsyuhu subhanalladzi fil ardi mawti'uhu subhanalladzi fil bahri sabiluhu subhanalladzi fil jannati rahmatuhu subhanalladzi rafa'a as-samaa subhanalladzi wada'al arda subhanalladzi la malja minhu ilaihi 100 terus maca qul huwallahu ahad sampai selesai lalu baloba 100 balik deui ngadoa anu luhur deui terakhir kitu carana ke diimah balik ngaji langsung meta orang gitu ajuran alhamdulillah puasa kabehan nu mana ke kabehan pokona malah cenah kanyawan teh nu teu puasa tuh kanyawan di mana kanyawanana tukang uduk lapor urang baca uraian ahli fikih ulama anu ngajelaskeun tentang syariat lamun kebenaran imahna misah dibubula ditungtung leuweung di pantai sorangan paling ngagumpluk 2-3 aya didinya teh nu kuat tur hudang jelemana gagah karak ngalawan 40-an mah nyana hampang gagah bating jana 40 mah 20 masih ngalawan bating jana 20 mah 10 masih ngalawan ke 10 kalau bating 5 munaya maling 5 masih keneh kaawag punya gagah berarti kan asik en loba hiji pada hiji masih ngalawan lamun bangsa hiji ajunya lumpat lain kawiun tamangaran dhaifun yang naon atuh jadi satpam ngantak ngajagaan ge gagah jadi satpam nya kuru nya bengek manya satpam kos kitu satpam kudu gagah kalau daya nu ngajagaan qawiyun yaqzon eta hirzun termasuk keraraksaan jajagaan sanajan dibukakeun lawang atawa iglak ditutup sarua bae dibuka ditutup lawangna sebab aya nu ngajagaan mun aya nu paling eta hirzun si simpenan berarti jangan kudu dipotong leungeun urang resep lamun ieu dilakukeun di negara urangnya
beureun parotong leungeun ambalaya. Terutama DPR dipotong kabeh leungeunna. Wah, kayawan. Udah teu maling pan, kabeh ge maraling. Dah nyanyawanan cenah ki uji. Ayo. Ngadu jeung aing mun teu maling. Dibukakeun zek we. Maraling gawe teh. Ah cenah meureun aya hiji dua mah. Eueuh. Maling kabeh. Berarti ente lamun ke calon DPR kemudian ku orang dipilih milih pamalingan kadang ikut celisia kalau aya pemilihan DPR berarti orang rame-rame keur milih sial cak DPR ya orang siap kan cenah kiai kos gitu amat ya lain aing jadu jaritakeun wartawan dongeng mantan DPR ka aing dongeng eueuh cenah kiai cak mantan DPR eueuh nu teu maling cenah atuh terus bapak iya cenah keur ieu sabira ieu kuari kumaha nobatanna bajaknya na aya mantan DPR kuari ngaji ka dieu ceurik bae cenah keur meureun batur ente mah ih kula pangsa etikna malingna batur gua mambal aya tuh ya Allah ya Rabbi dek kumaha teu malingna tuh gaji leutik mobil mentereng imah diganti deui lain maling sinaon hayu ngandelkeun nya gaji sabaraha sih wah jemol kebangun nya sataun ge parangsana kuari aman ti KPK dunia ke yaumil mahsyar KPK langsung Rabbul Jalil kuari keur ditungguan modal rahasia tikem ku aing sia aduh ampun tapi loba keneh anu maju eureun jadi DPR nyana nalangsa aduh masyaallah deres teh manu kitu aju anu kabablasan terus datang ke paeh Masya Allah nyangakeun ka Gusti teh mah apa dek disalametkeun abanteuna kumaha Gusti urang ge penting mun jadi DPR mah kitu kuari be teu jadi DPR ngomongkeun nyana mun Haji Pendi mau jadi DPR atuh lega beh orai koros segala betinya nama mbahna orai koros Gusti Allah badak urang teu jadi DPR teh alhamdulillahirabbil alamin wa illa lamun memang imahna misah tapi daya nu ngajaga nu kuat tur hudang opat surahna kaya ning bialayakun biha hadun sama sakali eueuh nu ngajaga saurang-urang acan wal bab muqallaku lawang sanajan dikunci komomun muka imamisah nu ngajagaan eueuh aya pamalingan asup kadinya eta malingna fi ghairi hirzih mun beunang teu kudu dipotong sidang masida cuman lantaran lain dina raraksaan barang maka ulah dipotong kahiji merkedua aya nama nu ngajagaan imam misah dibubulak
ngajagaan aya nu ngajagaanana wa huwa dhaifun yes. Lah boro-boro gelut katabrak mengge ngaguli tabrak meng ngaguli eta waktu lah penjaga do kos gitu eta aduh mangsa eta kadanan cara Ki Bustomi karena Ki Bustomi teh lain ngajina gagahna baheula kadira mah pinter ngajina ka Jawa zamannya na gelut jeung jaro karis nyahoon kabeh ku memang kagagahan Ki Bustomi begitunya na diudag jaro karis Bustomi naik hartok jaro karis naik C5 mobil jawara hadang tembak cegeh turun ke Bustomi di hareupan jaro karis sakitu buagahna pestol mawa kaulinan bisa pikingna atuh Soeharto di tukangna behe hareupan aju sorbanna dikebutkeun set di Bustomi 5 cek jalan mana nu asli aing ulah dulu telah tuduhkeun aing nu asli bae mun sia nunjuk aing nu asli na aing geus tunduk ka sia Ki Bustomi eta pestolna raga kahana je Ki Bustomi jaro karisna pestol raga oh ditah nuduhkeun nu mana nu asli doang nah tuh geus tah eta teu kudu gelut jeung kiai mah teu kudu ye sorban kula ge nu kos kitu dibikeun ka Haji Pendi punya pake ngebutan jahe bae aduh teu beres tuh lamun urang baheula inget akhir zaman Belanda diserang Banten sorban kiai saha nu lumpat ka laut ingetan teu lumpat ka laut aju sorbana nyana teh di laut teh eta sorbana pake ngawadahan peluru di laut tadi langsung dibawa deui ka darat Belanda lalumpatan kabeh aja sorbana dibikeun ka murida tah jang sia bau murida geus bungakeun biasa pake ngawadahan kalapa punya ya Allah ya Rabbi Masya Allah para hamba-hamba Allah nu diijabah doana saat-saat urgen wah ya nah iyalah tenar tuh Ki Bustomi itu bangsa tahun sebarata kula keur beujeuhna ya 81 82 ta eta kahebatan Ki Bustomi harita bah kapanggih teh jeung abah di dieu ka dieu pan babaturana carita Ki Bustomi bae aya abah mah babaturana jeung kakakna Ki Bustomi mah adikna lamun ka Ki Bustomi titah ngiriman ku bapana dipanggul bae teh beasna make celana pendeknya nanti deket ieu ti Cisantri ka Sekong datang mah ka jandela mana kakak ya biasa balik deui nya manggus ka dieu geus teu kadeuleuan cakakan aya duit teh mana ibu dah diudag deui wae tapi ibu duit teh mana ho ya sia juga teh poho cak teh orang aja hurufnya Eta Ki Bustomi kadira alak kerababa kakak aja Ki Bustomi eta waktu harita kadenge saheng
itu amprok di dia ku abah di lalaga eta babacaan nu mana anu pake harita teh kiai masuk gitu entah nyaho babacaan nu mana dibacakeun tah moal dibacakeun ku aing direkam sia parang sana oh kipudoli geus kieu bae naon tuh kudu ojol jeung sapi atuh aja geus beres wah langsung dibaca sambarangan cakna teh sok diturun-turunkeun ku situ mah seuri we henteu cak kitu tuh eta lah aya babacaan jang perang mantak lamun perang atuh emang kumaha kitu kiai mah tuh tenang we sia tila kiai mah embung tila teu beres tuh kiai brengsek tah ieu lamun imam misa nu ngajagana aya ngan dhaif la yubali atuh henteu dipeduli gos kitu mah anggap eueuh nu ngajagaan ya Allah ya Rabbi tuh ya tawa aya nu ngajagaan jelema kuat imah misah kemudian aya nu ngajaga gagah kakarak lawan 2 3 10 mah kecil tama elor geus diteureyan beutong geus dibeten-beten hu kotok nu kakarak nurunkeun anakna anu ngabintih teh ngadu jeung nya kotok maju ngejat kotok termasuk nyana nu ngejat deui tah eta kos gitu tah ieu gagah ya kibu sobe teh keur ngawirid eta tah ngawirid eta kagagahanana cak guruna teh ngajajal kagagahan lulus jeung teu lulusna namun orang ripai colok pan make jarum cek mun masih kene asup cabut lamun aya getihan kene can jadi colok cek make jarum namun cabut jarum geus getihan lulus nu paling lulus bet colok jarum tidak asup eta karak ripaina jadi eta lamun hiji ripai kos kitu hiji pede pernah puasa ripai colok ulah make jarumnya nama ulah luhur teuing jarum mah luhur teuing make bulu-bulu make naon kitu ngaranna buuk anu jocong teh kan aya buuk anu jocong teh nah asupkeun ka asup tah juga tihan teh lulus eta kata geus teu dianggap kusasa ge geus teu dianggap nah ibu story lain begitu tas kawirid eta nyobaanna cak guruna naik ka tangkal kalapa 12 meter ngaragakeun maneh bagus mah gitu naik ke tanggal kalapa jara mah lantan lenger ti leutik naik wae aing paeh-paeh hirup-hirup geus datang ka luhur ngaragakeun maneh geuk ya teh naon tah ku yakinna ka ilmu sarua aja pede gegernya gitu ngawirid naik ke tanggal kalapa naik datang ka luhur nya embung ngaragakeun maneh endahan ngaladowegan set kumaha datang ka kuari nu ngajadikeun satpam acan tah ya Allah ilmu datang ka kos gitu teh itu ilmu teh kudu dicoba tuh lamun ilmu pencak coba datang ke kaulinan naon ya ulinan kata tunjak tojok tungkas tangkis golok ayo golok lamun geus dipagahan makan berani main golok di luhur main golok di handap ayo udah kumaha berani lantaran geus dipelajari jeung deui guruna
namun misalnya saya main di handap buat kabacok nyana bisa gitu tidak guru siapa karak sakitu bae ge cekel usap karak guru beneran ieu mah sasadak kabacok yeuh siapa kena ini ku bagus kieu wallahu alam guru tetep bertanggung jawab guru gua juga di guruan kos itu mah teu bertanggung jawab atuh guru waduh teu beres tau guru ya Allah ya Rabbi eta guru penjag kesaktian Indonesia ieu terketahui nu sebenarnya mah zaman Belanda ya orang Belanda jerago orang Indonesia mah sebab orang Indonesia mah lamun eleh dihareupan di tukang dibongohnya nama awas aing eleh dihareup ayo sia iraha sia peureumna ku aing kadek sia blon kan kos kitu ngaranna tah eta orang Indonesia dah ieu aya nu ngajagana kuat-kuat nama kuat imah misah nu ngajagaanana ayat tur kuat cuman na imun molor hees kita ngajagaan hees teh terjadi eta lain lamun aya jelema nu ngajagaan imah aja dipaling nyanana hees pikeun hirzi teu dipotong leungeun nu malingna tuh atawa gagah-gagah nama kauyun naimun lawam mugolakun itu lawangna ditutup dikunci nyanana sarua kuat hees tur dikunci sarua bae oh mau dibuka mah etalah wa illa fal jadi lamun aya maling ulah dihukumi sendiri laporkan kanu berwajib polisi bawalah ku polisi ke kejaksaan didinyalah mulai diperiksa keabsahanana iraha malingna di mana aya penjaga eueuh beurang teu beutik penjagana kumaha arak engke kanyawan engke diputus ku hakim oh pikeun hirzi itu dipotong oh ihirzi potong gitu polisi mah di orang mah lain titah ngaberesan negara secara Islam di orang mah ngamankeun bahasana ge ngamankeun jadi nu penting aman di kumaha teh di kumanya nama asal aman bae negara sebab dina mah ti ditu ge ngamankeun sakadar ngamankeun maling penting ulah kanyawan aman beres guys polisi ngamankeun doang nya nama aya orkes joget penting aman lain-lainnya nama lain diperintah ti dakwah ngamankeun mabok penting ulah kajawan ku sasa aman komo lamun nyana dibere aman sentausa jadi di negara urang teh ya polisi eta teh penjaga negara dalam negeri sakadar ngamankeun ulah aya huru-hara eueuh motif agama jaragan ngamankeun doang matak ieu urang kuari serba salah sebab aya pengamannya neuk kumaha ge teu bisa kebak lantaran nyana sakadar ngaman ke negara ulah milu ka dieu ulah milu ka ditu sebab negara urang negara demokrasi geus kulantaran ngamankeun masjid beus aya nyerang amankeun gereja ge amankeun kelenteng amankeun vihara amankeun rangda amankeun nu penting aman ini bahaya nih jahil nih kamu aman kan saya aman kan udah di rumah saya aja ya aman udah yang penting aman eta negara urang geus kitu kita bisa diandalkan yang berjuang tuh bisa sakadar ngamankeun gitu di negara orang sarua abri ge mantap
nu ngendalikeunana lamun nu ngendalikeunana atuh nasionalis milu nu ngendalikeunana di urang teh kitu komunis milu nu ngendalikeunana kapitalis milu nu ngendalikeunana muslim bakal milu sebab di henteu-henteu ge muslimah aya kecenderungan bae ka agama lamun nu kuat selama ieu urang boga presiden teh ya kieu-kieu bae jadi napas agama na teh ka dieu ka ditu ketika Islam milu ka Islam ketika kitu naon ngaranna Kristen milu ka Kristen itu jelas larangan-larangan sebab kabeh kudu diais sanggup los teh sanggup ulah ieu kudu jago jadi presiden di Indonesia mah jago zahir jago batin eta hese lah sebab nagarana lain negara Al-Qur'anul Karim mangga bae betah atuh los teruskeun ka negara urang ieu teu betah atuh terserah urang dik dikumahakeun ieu negara mangga teh kumaha lamun imahna ngahiji wa muttasilatun hirzun ma'a idlakihi wa hafizi walau naib lamun imah ngahiji perumahan ngarempel sama imah sabilik kuduaan imah RSS rumah sangat sempit ai imana anu kelas miliar batur teu di dieu beta kedato imah teh atuh geus ngahiji hiji-hiji terus ka ditu Gading terus Kelapa Gading wah eta batu hiji-hiji tah nu meulina ge atuh nu baroga duit teh bae meulina ge teh hiji 2 3 nya meulina ge lah jang jualeun deui sarua bae ari kitu mah iman urang hiji sempit atawa lembur di lembur urang hiji ngan kuari mah lembur teh sanajan imah ngahiji kosumisa jadi urang teh kuari geus berubah 180 derajat kamari ieu keur kula masih leutik keneh aya jelema nurunkeun kenteng salembur naikkeun kenteng salembur imah bisa dipindahkeun digotong salembur ngagotong imah di imah lagi mah kayu ieu bo inget bae imah da dipindahkeun jauh bangsa 10 meter digarotong ku masyarakat hiji 2 3 brek hiji 2 3 brek hiji pindahkeun kapindahkeun imah eta teh kunaon eta ku bersatuna sumur hiji ku kabehan warungnya salembur teh paling hiji paling 2 warung salembur hiji paling 2 eta teh kos kari itu sarapuk jelema teh sarapuk masyaallah nikmat sarapuk urang dieu ngaranna Cilongok Ciwaru urang kidul Gardu tu jalan jauh kan ti dieu ka ditu di ditu aya anu endeu kabangun imah naikkeun kenteng masyaallah lillahi taala Allahu akbar kadari teu milu nurunkeun kenteng sarua bae masang reng geus teu kudu make hese-hese asal dibere ukuranana bae bantak nyaho baheula ka ukuran eta ge reng lantaran pernah nyaksian tinggal nyieun bae eta make awit hese-hese tah ukuran sakieu asal dikitukeun sret kadinya prok sret prok kitu nyaho keletik sok naleukeun mah jaheuh masyaallah eta kebersamaan imah jarau silih jaga tapi kuari imah nempel saling curiga imah nempel saling curiga imah deket saling curiga boro-boro jeung deung-deungeun kakak adik saling curiga boro-boro kakak adik salaki jeung pamajikan silih curiga goblok teu coba
Tuh, majikan teu beunang nyimpen duit salah, sok leungit bae orang salakina. Salakina deui sarua mun nyimpen duit teu menang sambarangan leungit bae horeng pamajikanana akibat tina silih paling. Otomatis silih curiga. Geus teu nyaman teh hirup pos kitu tah. Teu nyaman teh hirup. Kudu ge urang aya saibah mah tuh bebeja. Kak, dari kula jogot duit. Sabaraha duit teh? Aya 1000 2000 bal-balan oh masalah. Isuk nyokot deui 1000 2000 masalah. Giliran bae nyokot da 500.000 teu bebeja. Kakak leungit duit sabaraha? 500.000. Ih gaho. Kayak sabulan leungit deui bebeja di 1 juta jaga ka leungit. Ih gaho. Menang 4 bulan beli emas. Cek salah kira Aisyah beli emas. Iya tuh milik mah diatur ku Allah. Beulah ngadalil. Sia teh orang Lampung. Aja barak anak marana kan di dieu. Tuh geus kos kararitu. Nah, imam muttasilatun ngahiji berarti kan silih jaga ngahiji mah mantak alamun di kitu perumahan mah aya satpam urang didinya beta di Talaga aya satpam komo ka dieu mah ka BSD 1 2 aya satpam eta penjaga keamanan. Mun urang dek asup kadinya teh tanya ku satpam mau kunjungan ke rumah siapa. Oh. Bawa KTP enggak, lamun asing. Kecuali biasanya nanya. Nah, eta penjaga anu kos kitu ngaranna. Di lembur makan teh penjaga di lembur mah tapi ngahiji. Baheula makan silih jaga. Islamun aya tatangga teh mah ieu bangun serpi amat cenah tatangga ka mana ya? Oh, kakarak nanya. Eueuh nya mah keur nyaba, masyaallah kurang teu bebeja dijagaan katan ku tetangga. Baheula makan kos kitu. Kuari mah eta mah kesarpi amat teh aya pamalingan gitu. Bila perlunya apa pamalingan. Ih, negara urang teh geus saling curiga. Sesama tetangga saling curiga. Asup ka masjid geus da aman. Asup ka masjid teh lain khusus salat sendal. Aing sendal ieu geus sok leungit. Asup ka masjid geus teu aman berarti kan eta ka masjid teu rek salat kabeh. Teu salat kabeh berarti aya macem-macem eta indikator-indikator. Tuh. Ai ka dieu mah ka majelis ieu tilok aya anu engka dengem leungit sendal tilok lantaran sendalna jepit kabeh. Modoh lah cek eta teh deuk kae dolo malah masa bola lain. Berarti tertanda nu ngaraji gadi sarusak kabeh. Mah susah mah beban ya. Beban. Sebenarnya sedang jepit nage nu anakna hiji, nu kakana hiji. Jadi sebelah beureum, sebelah hideung. Nya pede bae nya mah kocrek. Turun, make nu bener tolol tuh coba. Tah. Imahna hiji muttasilah. Lamun imahna ditutup tur aya nu ngajagaan sanajan hees eta termasuk hirzun pamalingan asup ka lembur kemudian di lembur teh aya nu sok ngajagaan tandang aya nu ngajagaan aya anu sok nongkrong berarti naon tah ngaranna ronda. Anu ngaronda nongkrong. Oh, berarti giliran RT anu ronda. Eta anu ngarondaan ge eta termasuk penjaga. Imah dikunci nu ronda aya kabeneran aya pamalingan asup ka hiji imah atuh papinter-pinter bae jeung pamalingan nu ronda ka ditu pamalingan ka dieu nu ronda ka dieu pamalingan ka ditu atuh kitu kitu bae geus tah giliran nu ronda mah kitu nu ronda mah nyaho-nyaho dangdeur sabaris eueuh bae cak nu boga dangdeur teh aing mah mending teu di rondaan budak dangdeur aing eta do ronda eta pagawean
Jadi horeng mah tuh pagar makan tanaman. Cak ronda teh sabira dangdeur teu embe-embe acan. Kitu ngomongna deui. Geus. Tah ieu pamalingan asup ka lembur padahal aya nu ronda. Berarti pihir sih. Namun beunang potong leungeunna. Sanajan nu rondana hees. Walau naib. Wa ma fatihi wa naumihi gairu hirzin lailan lamun imana ngahiji di lembur tur aya nu ngajagaan ronda ngan dibuka imanan teh ditutup teh dikunci ieu termasuk lain hirzi imah ti penting mah kudu dikunci bae tutup wa kaeda haram gitu kaeda beurang tetep bae ari urangna lengah mah atuh asup bae pamalingan kuari mah pamalingan ti beurang los jelema karyawan di ka pabrik dikaluarkeun motor ka hareupeun kontrakan atawa ka hareupeun imana kemudian dipanaskeun dudut hatupan pamalingan ngintip bae ngintip bae motor geus panas eta karyawan nyokot pet heula ka jero atawa ieu helm sempet ka jero doang helm geus aya di meja tengah keluar deui keluar motor pamalingan ya cek malingan geus panas motor mantep ya cek kana ieu geus dipanaskeun ku nu bogana tinggal sedur bae tinggal nu bogana bae neuleuh heuy cek pamalingan dadah heuy bari pamalingan kos gitu. Ibu-ibu atau bapak-bapak zop ka Indomaret zop lah 10 menit gen teu jaba balanjana ge lah sapira aya hiji perkara nu dibeli keluar motor geus eueuh pamalingan teh ti beurang kuada masyaallah geus teu isin-isin maling ti beurang geus teu sia-sia maling teh ti beurang deres tah mah urusanana motor kolektor keur parkir di sisi sawah diasupkeun bae ku jara ngan eta hebat pamalingan nu boga kolektor rekan ka ditu ka imah kunyana biasa deui dihirupeun heula pacak babaturanana we emang kolektor kana padahal maling eta bisaan eta niru-niru nu boga kolektor ieu niru dia atuh ditaranya ku babaturanna ge atuh memang can balik can heula nanti tanggung can geus ari itu depuakeun ka mobil jana teh kadinya nu bogana ai kolektor ai gau tadi sana dudut aing mah dudut di mana keur dahar cakeun sugan teh mamang tuh coba nu kumaha coba halalin terjasa ya Allah ya Rabbi deres keneh tamah maling motor di Indomaret maling motor keur dipanaskeun kitu keneh mobil deres DPR mah di meja maling di meja nyana mah PNS mah make birokrasi maling teh teu ararisieun ka rakyat dereslah rakyat mah Allah mah sami'un alim sami'un basir neleukeun nyana hei dedi cak Allah mun dedi teh mah dah neraka sih eta dideleukeun ku Allah teh isina masya Allah kan atuh nu aya imanan anu isi ge nu imanan mah tuh justru jadi DPR teh hayang kietana hendak teu wauh bae lajeng masyarakat embung ka panggijeng masyarakat naon sebabna sebabnya na boga salah lamun nyana teu boga salah jeung masyarakat ngahiji biasa kulantaran nyana boga salah asa dideleukeun bae ku masyarakat tarolah keur jeung Allah mah teu nyana teu ngahiji jeung masyarakat sebab asa dideleukeun kasalahan nyana perasaan mah teu bisa dibobodok nu mantak ku ari bupati gubernur tengah hiji teh lantaran boga rarasa kos gitulah negara urang asal asup kadinya boro-boro nulain kiai korupsi bae geus disiapkeun birokrasi cara-cara korupsi mantak sakola ge eta teh sakola aja yang jang ngabebener negara jang cara bagaimana supaya korupsi tidak ketahuan eta sakola teh kos itu
ya Allah ya Rabb terek minterkeun bangsa buku nu baheula mah pan diturunkeun kelas 1 2 3 genep ieu bukuna aja ieu kene palinter kan jelema terus diturunkeun deui palinter jakula ge make buku urut kakak kula teteh kula nu baheula oh ieu taman pamekar ja eta kene terus we ilmu alam ja eta kene kuari mah teu bisa lantaran tidak ada gegetun iya tidak bisa menggeget dia pinter geget Masya Allah kos gitulah bentuk negara orang betah atau masalah cuma kerja kita doang lah cenah kitu kudu dicaritakeun emang kunaon geus leuwih nyawa kula ai kitu ona ai itu kula masa kelumit bae tu pinteran ente kos kitu jaingin yang disia ieu negara urang ieu keur carita pamalingan tuh bohongan aya babna bab maling koreng urang kabehan pamalingan asal jadi pemerintah berarti jadi pamalingan jadi polisi raja maling abri mbahna maling kan cenah kiai kitu amat nyawa jasa ka polisi lamun dibukakeun bahwa cara-cara malingnya nyaho moal tidak boleh dong membongkar aib seseorang gak boleh abri atuh nyaho jasa jeung malingna ngan kajen teh urusannya anak manfaat baja aya atuh polisi kamangfaatan aya ngajagaan negara jeung kadang-kadang aya ngabantuanana kitu keneh abdi geus aya manfaatna kajen ke hitung-hitungan mah di akhirat we terakhir hitung-hitunganna bener jeung salah nangkel di akhirat ya abri gaya nu bener polisi gaya nu bener hiji dua malah tina 1000 hiji meureun aya loba amat heuji situlah pokokna sepira jangan gak jagaan nu joget jagaan nu mabok jagaan nu zina jagaan iya pengalihan lantaran di Jakarta di bombardir aya ge di hotel jagaan ku polisi hotel ngajagaan nu zina tuh di anu digelar deui ngajagaan baheula mah di saritem dijagaan tuh ya polisi uga ngajagaan ngamankeun baik nu bener maupun nu jahat yang penting aman kumaha cenah eta kos kitu ge geus teu kumaha ke di akhirat urusanana nah kos gitulah wa kadza naharan fil asah kitu keneh lain penting bae beurang wa kadza yaqullah kitu keneh penjaga hudang ghaffalahu sarikun anu mopohokeun kanyana pamalingan jadinya jadi poho ka pamalingan jadi terlena lantaran nya ngajagaan saminggu maling 2 minggu maling 3 minggu maling sebulan maling laman meureun akhirna ku ngarasa aman manehanana teu fokus kana ngajagaanana saat teu fokus pamalingan datang nah ieu termasuk gairi hirzi mantap jelema anu mentawiridan ka kiai kula mentawiridan memang kunaon oh loba jasa pamalingan di lembur kula termasuk imah kula ge kabobolan bae mantap bae ayat 2 ayat malah jangan jagaan maling oh kieu nya baca kusia unggal penting kita sisa datang ke subuh insyaallah maling malaya ki babacana naon cenah kieu pamere ulah
ulah ditampik. Penyakit kudu dipijeun. Aing nyaho, sia nyaho, aing leuwih nyaho. Eta bae geus. Sakitu coba deui cenah kieu. Ya, sok deuk pamere ulah ditampik. Penyakit kudu dipijeun. Sia nyaho, aing leuwih nyaho. Baca tita sisa tanggal subuh insyaallah. Diwirid ku jana. Asal tas isa we di imah ngawiridna ge lain di musola lain di masjid. Pamere ulah ditampik penyakit kudu dipijeun sia nyaho aing leuwih nyaho. Terus wae diwirid. Aya tah satu ketika pemalingan eta diintip ku jana. Waduh. Wahara cenah aing ka nyahoan horeng ku. Ya Allah, cak pemalingan hampura. Datang gusru pae kanya. Oh, hampura. Naon sia? Hampuraan. Aduh. Kula ieu geus kanyahoan. Suruh tukang maling kula hampura. Jasa manjur tah. Sia nyaho aing leuwih nyaho. Eta manjur di wirid mah eta. Kos kitu teh manjur tah baca kurang mun wiridan simbat. Moal ge mulai pemalingan. Kurang wiridan tapi kunyam atuh pemalingan ge ngintip. Beh, jadi bawa wiridan udah naonan cekin. Coba, bari ngarokok los tuh wiridan kos itu bang, masalah. Teu kudu make tasbih deh. Teu kudu tah bari ngarokok surutul los ngarokok. Rezeki ulah ditampik, pamere ulah ditampik. Penyakit kudu dipijeun, sia nyaho aing leuwih nyaho ngarokok deh. Oh, rezeki ulah ditampik, pamere ulah ditampik. Penyakit kudu dipijeun, sia nyaho aing leuwih nyaho ngarokok deui. Pamalingan sieun. Tieun pamalingan. Aduh aing ka nyahoan nya kunyana ieu. Abah Haji di dieu teh Abah Haji Odik. Abah Haji Odik di dieu. Di garung baheula mah gasir. Jadi di liangan. Dari mana kayu jadi gasir. Asup kocok. Tangga jero cak Abah Haji pan Abah Haji tilok sare ti beuting udah hudang ya ahli Allah mah harar hudang ti beuting kos eta mah hudang hudangnya ge kieu we paling ge begitu asup ke jero cak Abah Haji teh pemalingan ya langsung Abah Haji dibacakeun harees nah beres tadi urut liang teh diuruk arasup teh nggak beres kerek biasa subuh ke masjid dihudangkeun udah tapi ngahudangkeun anak bebe jaheula ka pemajikan ka emak ngagoreng sanggula 12-aneun goreng beres geus diwadahan teundeun di dinya dibariskeun dihudangkeun udah ngadar goreng sanggula sia tah udah culak cileuk atuh goreng sagu tinggal goreng sagu isin pan dipaksa kumaha dahar lah sia dahar da wah tuh dahar jara teu ge dahar ge teu pugura rasa atuh menta hampura jara teh menta hampura salah sahijina eta pamalingan orang ketos. Iya mah kuda dongeng di abah kula salah sahijina pamalingan orang ketos. Mantap diketos mah aya bae tah urang pamalingan teh. Datang ka kuari kuda nyaho. Diketos mah aya bae pamalingan deukeut Cilongo ketos. Ji, eta pamalingan urang ketos mah datang ka kuari aya bae. Sebab baheulana ge kos kitu. Hampura ka urang ketos. Kuari ge kuda nyaho ieu, aya di ketos aya tempat pamalingan nyaho. Di cenah kieu kos intel we leuwih di intel aing mah. Tuh, di Cilongo di baheula sanajan bajidor ge maling mah eueuh. Yes, ya mah. Ya Allah, geus galete kais. Allah karim. Gan Cilongo mah maling mah beneran eueuh. Tapi jago keliningan Cilongo. Suka mantri ya. Golek
ke mantri. Ai Tanji mah nu bogana ge urang dieu ieu. Jadi bajidor urang dieu, Pak. Nah, judi urang dieu. Dan alhamdulillah kadieu berangsur geus alhamdulillah jara diwali kabeh. Wali mujbir. Fa in khalat wallahu a'lam bis